Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuhuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuk ka Nyah Gusti anu maha suci. Kurang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang, ayeuna kantun bagian anu ka 35. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leres Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge madar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning madari ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalitang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seurlah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 35 na. Kumaha salajengna sor cekopina betor simbutna pagan hada tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah zala. Tumpak tungdung tes. Hampura uce jaka rumasa can bisa ngulungan hidup ayeuna waktuna hayu urang kabur jaka. Cek Nyi Tanjung Biru bari ngusiwal kana balik bajuna ngodok kunci. Heet panto panjara gancang dibuka rasa mokaha drog can geus panto panjara dibuka Nyi Tanjung Sari asup ka jero pamberokan laju ngarangkul awak Jaka Satria bari juuh ku Cimata lantaran lila sono hayang ngarangkul nu jadi adi. Arek harita memang maena bisa ngan hanjaka di tadi waktunya Tanjung Sari keur ngajak nyarita ka Jaka Satria laju muka tergosna bener-bener balang disadar aya sapasang panon meregok terus mere laporan ka Jenderal Gabriel Van Holden katut anu sejena. Malah sukmana si Giwang oge jadi kabawakeun balangah lantaran kapincut ku obrolannya Tanjung Sari katut Jaka Satria. Nyaho-nyaho eta patempatan geus pada ngepung bari teu lalesot tina pedil jeung seten masing-masing. Nai diam di tempat kowe olang bangsat, diam. Cek Jenderal Gabriel Van Holden mungguh mata kagetkeun Nyi Tanjung Sari anu karek pisan ngalepaskeun Jaka Satria anu keur ditalikung. Salakina Nyi Tanjung Sari oge malah aya milu ngepung harita teh nodongkeun bedilna. Sukmana si Giwang katingali kogodeg bari gara-gara teu atul kana sirahna. Aduh cilaka we
eta dua jalma dikepul wakub dikepung nanti dikepung uing kudu gancang ngalakukeun tindakan kieu cara nama yo sangkan maranehna saralamat cek si Giwang bari mikir. Sedangkan Nyi Tanjung Sari bangun geus Pondok Harapan harita nyarita saayana dina pikiran. Gerak tembak ya kuring ayeuna mah geus teu sieun deui ku pati malah bagja we nu aya bisa ajal sama bisa bebarengan jeung jadi adi. Cek Nyi Tanjung Sari bener-bener nekat yang tadi tembak bari dina kayaan nyangkeh awak Jaka Satria anu masih keneh teu walakaya. Salakina Nyi Tanjung Sari jelas ambek dume asa dihianatan meureunnan kuno jadi pamajikan. Kopral Jomsen dibarengan ku sabara urang prajurit mangsa ngarangseg ka jero pikeun ngepung di kadeukeutan. Luyu jeung parentah ti Jenderal Gabriel Van Holden. Kowe Olang punya nama Tanjung Sari. Sudah gila kah kowe Olang bicara gitu ah? Apa betul si Jaka Satria itu merupakan adikmu? Ayo jawab bangsat sebelum kowe terbunuh. Kopral Johnson bari nodongkeun bedil mangrupa ancaman. Benar pisan, Jaka Satria memang adik saya. Kuring masih ingat dina tanda dina gadona ayeuna kuring menta lamun rek maehan adik kuring ulah kagok paehan jeung kuring siap pae bebarengan jeung adik aing. Di Tanjung Sari ngawalon tandes. Ari Kopral Jomsen ngarun ngareret ka salaki Nyi Tanjung Sari bisi disatujuan pamajikanna ditembak. Robert, istrimu pengen mampus rupanya. Kowe Olang percaya kalau si Jaka Satria itu merupakan dia punya adik. Si Kopral Jomsen ngareret ka si Robert anu tibang prajurit. Aik tidak percaya Tuan kalau itu adiknya. Aik yakin dia selingkuhannya Tuan. Maka dari itu mari kita tembak saja mereka berdua Tuan. Karena si Tanjung Sari betul-betul seorang pengkhianat yang mesti kita bunuh. Aik benar-benar sakit hati Tuan. Robert geus embungeun deui loba carita naon langsung bae mereka tang Tuan. Nyi Tanjung Sari kudu ditembak perlaya. Ngan Sukmana si Giwang anu memang boga niat hayang ngabantu ka Nyi Tanjung Sari katut Jaka Satria. Harita teu mikeun eta dua jalma kudu jadi korban kateadilan bangsa deungeun. Gancang Sukmana si Giwang ngageuleuyeung maju ngadeuketan dua urang prajurit anu keur malagun. Tarangna terus ditempak ku Sukmana si Giwang. Laporan! Serta kejadian seterusnya mungguh aneh bin ajaib. Eta dua prajurit teh katingalina ku batur-baturna jadi Nyi Tanjung Sari katut Jaka Satria anu nyoba norobos kabur ngaliwat kepungan. Laju pada nyeret pada nyiksa. Sedangkan Nyi Tanjung Sari katut Jaka Satria anu asli banget dengar ti jeung heran. Sabab anu ngepung teh bat ngadon nyeret dua prajurit atawa batur-batur marahena sorangan. Laju eta dua prajurit ditibanan panyiksa. Dua anak terus dibajigjag ditalikung urut Jaka Satria ditalikung. Dua kali Nyi Tanjung Sari ngaradapan hiji keanehan anu teu bisa kahontal ku akal. Tapi rasa-rasa aya nu ngabantu ka dirina ngan saha. Tapi Nyi Tanjung Sari gancang sadar kana kayaan. Eta memang hiji kesempatan hade pikeun dirina katut Jaka Satria leupas tina eta kepungan. Jeung nunggu asa aya anu nuntun deh. Nyi Tanjung Sari terus leumpang bari nyangkeh Jaka Satria. Laju ngaleos ngabeng-beos indit ninggalkeun markas Walanda. Kayaan tayang ningali seorang orang Aceh. Penjaga keamanan barak katut wates markas Walanda oge
panona kabeh katutup. Teu bisa ningali ka jirim Nyi Tanjung Sari katut Jaka Satria sakitu ngagilisir ka gigireun. Bari Nyi Tanjung Sari sorangan hatena kaketegan jeung ruas nalika pasarandog jeung para panjaga markas. Berkat bantuan ti Sigiwang, Nyi Tanjung Sari katut Jaka Satria akhirna bisa jauh ninggalkeun markas Walanda. Caturkeun Ambu Sulasmi anu keur perang batin kiwari jadi bisa ngawasa deui diri tur mampu nimpah kekuatan musuh sategas dibantu ku Sukmana Sigiwang. Sinar warna beureuh beuki lila beuki ngajauhan hampir balik deui kanu nyirim. Ayeuna mah Ki Samudra bener-bener teter sarta eleh jajaten ku kekuatan lawan. Parupuyan pating parletuk bietu. Pikiran Ki Samudra beuki kaweur teu bisa tenang. Nu aya iwal ti sieun teluhna malikan deui ka diri sorangan. Da embung geuning manehna mah ngarandapan cilaka teh. Geus najan pagaweanna purah nyilakakeun batu. Ki Samudra ngarasa tanagana mimiti leuseuh. Buh tanaga lahir, pon kitu deui tanaga batin. Lantaran terus kakuras pikeun nandingan kekuatan musuh. Tur meh sawaktu jeung kajadian di Pangberokan. Dua prajurit anu katingali ku batur-baturna mah katut ku atasan-atasana kabeh eta teh Nyi Tanjung Sari katut Jaka Satria. Duana terus pada nembak sarta harita keneh paragat nyawana. Dor, dor. Atuh puguh Ki Samudra keur mageus kaweur pikiranana katambah ngadenge suara bedil di sada. Ngajadikeun leungit rasa ketenangan dirina. Getih kental ujug-ujug nyebrot tina sungutna bari ngagarau panjang. Jeung demi kaselamatan nyawana, Ki Samudra ganjang megatkeun kekuatan batin anu dipake silih serang jeung lawan. Buludan seuneu di awang-awang, akhirna ngabledag hancur buyar. Barang jeung awak Ki Samudra anu ngacurah roh ka tukang, laju teu inget di bumi alam. Sedangkeun Ambu Sulasmi nu aya di jero imahna tembong marik napas panjang bari dina kayan awakna jibrug ku kesang leutik kesang badan satetas naker kakuatan pikeun ngadu jiwa jeung musuh secara lemes. Alhamdulillah cek Ambu Sulasmi gancang ngucap syukur sebab dirina masih bisa salamet tina ancaman pati. Ambu Sulasmi gancang cengkat tina tempat diukna lantaran kaburu kadenge Nyi Ebah keur ceurik di tengah imah bari nyambat-nyambat ngaran Sigiwang anu awakna tetep dina rangkulan indung tur masih teu inget di bumi alam. Ambu Sigiwang, Ambu Sigiwang. Nyi Ebah gancang ngarerer ka Ambu Sulasmi anu karek bijil ti jero kamar. Tenang Nyi Ebah, tenang, tong salempah. Sok golerkeun heula dina amparan samak Sigiwangna. Cek Ambu Sulasmi anu terus deku hareupeun Nyi Ebah laju mariksa kayan Sigiwang. Nuhun, mangga Ambu. Sigiwang ganjang digolerkeun dina amparan samak. Jeung memang sahanu moal salempang atuh. Waktu ningali kana kayan Sigiwang anu lila kapiuhanana bari kulit lebah dadana tembong ngajeblag tutung tapak limarang. Jelas Sigiwang geus sabeunangan ku ajian waruga geni dina kakuatan meh sapinuhna. Ngabalukarkeun urat-urat penting dina sakujur badan Sigiwang jadi lemah moal bisa ngagunakeun ilmu silat. Saacan beunang diubaran nepi kapulih sapinuhna. Ngan Sigiwang memang mibanda daya tahan luar biasa hebat. Damun seug ninggang ka jalma biasa mah komo kapantar budak. Berenang bakal langsung paragat nyawana harita keneh mangsa kakeunaan ku eta ajian raga geni. Tapi Sigiwang memang budak istimewa. Mibanda kekuatan luar jeung jero bawaan lain.
ngalapis sakujur badan. Ambu Sulasmi geus sabaraha kali musurkeun kakuatan hawa murni anu baris disalurkeun ngaliwatan campa leungeunna kana dada si Giwang anu katampa tutung kulitna bet mental deui teu bisa nembus. Ngadon asa aya hiji kakuatan anu nolak jeung nyerang ka Ambu Sulasmi. Ambu Sulasmi salaku hiji jago kolot geus bisa ngajudi. Si Giwang bakal jadi jalma biasa alatan pangaruh tina ajian waruga geni. Dadana tutung tapak limaramu Ambu. Jangan melakukan tindakan ka budak abdi. Bener-bener kejam jadi talanggas tindakanana. Panjan kapantar budak jika nate boga rasasan. Percuma ilmu hebat oge ada digunakan ke kejahatan ma Ambu. Budak abdi ngulik pangarti tapi akhirnya bisa menggunakan ilmu anu kacangking. Budak abdi jantan jalmi biasa Ambu. Ambu Sulasmi tembong narik napas panjang. Dilapok nyarita. Si Giwang memang kekeunaan ku ajian tapak waruga geni nyai. Tur ubarna kawilang sulit. Teu gampang. Si nyiar piubareunan supaya si Giwang bener-bener bisa pulih deui pikeun ngagunakeun kakuatanana. Sabab lantara Ambu Rumasa moal bisa ngubaran si Giwang sapinung. Pangaruh ajian tapak waruga geni memang bakal hese dipiceun kitu tah nyai. Sarta jalma nu ngagunakeun eta ilmu memang jahat. Rasa kamanusiaan Ambu inget kene sajalma anu ngagunakeun eta ilmu. Masaha anu geus ngagunakeun eta ilmu tapak waruga geni teh Ambu sareng kedah ka mana milarian diobateunana sarta naon namina eta pilandungan kanggepun anak teh Ambu. Nyai guru Ambu anu nelah nini buyut giling-giling kungsi boga musuh satru kabuyutan katelahna Mbah Buyut Keling saketi manehna sarua turunan Tatarwetan tur mibanda ilmu anu arang langka tapi banda ku jalma loba. Manehna jeung guru Ambu nalika keur ngora mindeng patelah ngadu kakuatan disaksian ku Ambu nalika masih anyaran ngulik pangarti ngan unggal taru kaya tetelabet saimbang antara ilmu tapak waruga geni jeung ajian ilmu banyu panglumpuh raga sarua hebat. Nanti saprak nini buyut giling-giling wafat Mbah Buyut Keling saketi oge geus hampir 20 tahun lilana teu kungsi nemongkeun irung-irungna acan ka Ambu. Tapi ayeuna eta ilmu tapak waruga geni bet muncul deui. Boa-boa Mbah Buyut Keling saketi hirup kene sarta kaluar deui nemongkeun diri pikeun ngejleungkeun deui alam dunya kajawaraan sarta saterusna diubareun keur budak hidup nyatana obat ramuan panawar ajian tapak waruga geni khusus tur dipiboga langsung ku Mbah Buyut Keling saketi. Maka ede cara sejen pikeun mulihkeun si Giwang budak abdi Ambu salianti minta ubar ka Mbah Buyut Keling saketi. Bumareuda sora nyeba sabab ngarti minta ubar ka musuh sarua jeung arek bunuh diri. Ayah ngan jauh tempatna mun hayang menangkeun anak eta ubah jeung teu cukup sanggup lumampah jauhna wungkul. Tapi engke pas nepi ka tempat anu dituju urang kudu adu hareupan heula jeung anu bogana eta ubah ti bangsa siluman. Katalahna nyewisik Ratuna Siluman Orai Sancabodas anu ngageugeuh Gunung Guntur sarta tangtu manehna moal gampang kitu ae mikeun eta piubareun kanu seje. Komo ka jelema mungguh kudu aya syaratna. Elehkeun heula manehna
kakarek menang eta ubar. Lajeng udah kumatu abdi satrasna ambu. Nah abdi teh kedah ngabujeng nepangan babu keling saketi. Ikeun nyuhunkeun landong panawar ramuan. Ikeun micen pangaruh ajian tepak waruga geni. Dina waruga budak abdi sugan masihkeun. Atanapi abdi kedah angkat ke Gunung Guntur bae. Nyuhunkeun landong ka Nyai Wisi. Asal pasihan terang heula. Naon nami landongna. Oge abdi kedah bisa ngelehkeun anjeunna. Nyai, mun seug urang milih menta ubar ramuan hamba buyut keling saketi nu aya ukur setor nyawa. Mun ka Gunung Guntur menta ubar ka Nyai Wisi Ratu Siluman Orai Sancabodas tangtu sarwa bahayana. Sarta ngaran piubareun anu dipimilik ku Nyai Wisi nyaeta kembang Gandapura dina mahkotana Nyai Wisi, kembang anu nyimpen jutaan tuah kasakti. Kembang Gandapura dina mahkota. Ngaran kembang anu aneh. Sareng warna kumaha kembang Gandapura dina mahkota teh ambu? Ininya memang aneh eta ngaran kembang hasiat teh Nyai. Sabab luyu jeung ngaranna eta kembang ayana memang dina mahkota karatuan Nyai Wisi. Sarta warnana warna bulau jeung gandola semuher. Jeung eta kembang lain jeung ubar bae tapi bisa nambahan kasakten keur para jago di alam kiwari atawa keur nambahan kekuatan. Abdi kedah ka Gunung Guntur kisah nama ambu. Ikeun kenging landong anggeupun anak. Ibatan kayan si Giwang kitu terus kayanana. Kapaksa abdi anu kedah ngorbankeun raga jeung nyawa demi pun anak ambu. Ambu Sulasmi kudu ngaulang mikir kumaha dena supaya kabeh salamet. Pangpang nama si Giwang kudu bener-bener pulih deui sapinuhna kayana. Ulah dina sadarna oge si Giwang warugana ngadon jadi jelema lemah teu bisa kana ilmu silat. Gede nama watir rek oge lulus ngayakinkeun ilmu. Ayeuna bad kudu ngaradapan musibat seperti kitu. Tenang heula Nyai, tenang. Si Giwang bakal sadar engke mah tina kapiuhanana. Tu ambu rek ditarekahan supaya pulih sabihara-bihara. Kumaha bae carana supaya si Giwang bisa ngagunakeun deui ilmu silatna tanpa kudu ngaliwatan dua syarat tadi. Nuhun, cobi ambu. Tarekahan kumaha saeuna kang tapulihan pun anak. Kami teu aya abdi kapaksa kada angkat ka Gunung Guntur. Ari nepangan babuyut keling saketi abdi oge teu wantun deui ukur nalunkeun nyawa. Ambu Sulasmi sanajan bisa ngijir karena kemampuan sorangan. Biang bisa biang moal ngubaran si Giwang sakumaha misti, tapi bakal tetap nyoba narekah nyareat. Sanggeus si Giwang ditarekahan. Si Giwang sadar tina kapiuhanana. Tetela bener we. Naon anu diomongkeun ku Ambu Sulasmi. Si Giwang teu bisa ngagunakeun kakuatanana. Seolah-olah ayeuna mah jadi jalma biasa, teu bisa kana ilmu silat. Tapi si Giwang tetap tenang paromanana, teu ngarasa ngarumas dumeh jadi jalma biasa. Unggal poe si Giwang ngabang berangkeun sorangan ku barang gawe. Kadang sok bebantu meulahan sulit. Ngan si Giwang pernah merdi hayang pangyieunkeun lombang anu jerona salaput awak ditutup ku jerami garing atawa rupa-rupaning dahan supaya teu katara aya lombang buka teingkeurna. Ambu Sulasmi nu seutik kedena ngarti kana kayan si Giwang hatena mungguh teu salampang deui. Beda deui jeung Nyi Ebah nu sasatna memang indung anu ngan
Kang Tue ngarasa salempang jeung hariwa sok inggis engke teh mun parang si Giwang panggih jeung jalma jahat terus kanyahoan si Giwang kayan terkit mungguh matak paur dimangpaatkeun terus pada nyiksa. Ambu Sulasmi teu ngarasa teuing aneh kunaon si Giwang bat meredih hayang pangieunkeun lombang sagarup sabab batina geus leuwih asa tur bisa ngarasakeun kanehan dina diri si Giwang anu kapibanda ku jalma liar. Tapi nyebah teu kurang kurasa bagja demi Ambu Sulasmi geus bisa ngelehkeun lawan dina hal ilmu tadi sanajan tetep kayan anak jadi bang baluh pikeun diri. Nyebah jeung Ambu Sulasmi fungsi ngabahas ngeunaan hiji sora jalma anu ngagero kasaha bae minangkana balad damara setan nalika kajadian tarung ngadu jiwa di eta patempatan ngajadikeun Ambu Sulasmi beuki yakin tur pasti Mbah Buyut Keling saketi geus ngahijikeun diri jeung pihak Ki Gebleg katut damara setan. Ngan Ambu Sulasmi teu apaleun secara pasti mun Ki Gebleg teh muridna Mbah Buyut Keling saketi masa terus nama ngadon ditanda saku guruna sorana. Meh saban waktu Ambu Sulasmi jadi reman mikiran Ki Gebleg barang jeung rupana anu kapibeungeut bae lir umpama batina mere tanggana yen Ki Gebleg geus eueuh di kieu. Wanci isuk-isuk harita teh barang jeung meletekna panon poe di tebeh wetan. Kapten Abud jeung anu sejena bener-bener kaget jeung nafsu sabab pas keur ngeunah-ngeunah sare ujug-ujug kakenyang sukuna kuno hudang dieu pon kitu deui anu hudang pangheulana sarua ruaseun jeung kaget sabab tali sapatuna bet nali jeung tali sapatu baturna mungguh bener-bener aneh. Kurang ajar ngasa anu ngalakukeunana ieu teh nya cucungah teuing setan teh mun aya mangklukna gancang peran langsung euy tuman deuleu sanu geus cair ka urang ieu cek Kapten Abud tembong kuntuna kakerot nahan amarah nya oge teu bisa kana ilmu bela diri ariku kakawasaan jeung pangkat mah wani jeung marentahna Kapten Abud. Nalika Kapten Abud erek cengkat hudang no atuh hari ujug-ujug heuleum waktosna kabujeng see wadia balad ate ofisia eun atunya ieu dongeng teh kurang cekapkeun we dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadaya. Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.